فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Qala musnandika ba'du sahabati sapa sawarehna sahabat lin nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kumaha naro ningali kami ka katuan fil jannati di surga wanta anarituan bil darajatil ula eta tetap dina darajat anu luhur. Wa nahnu ari kami asfalu eta leuwih handap minka tibatan anjeun. Panajala maka turun naon ayat wa may yuti'illah wa may yuti'illaha wa man sareng kasing saja yuti anu nurut itu man Allah ka Allah wa rasulah sareng rasul pima dina perkara umiro anu diparentah itu man bihi kalawan paulaika maka ari samudayana kabeh ma'al ladzina sertana pirang-pirang jama an'amallahu anu geus mapari nikmat Allah insyaallah alaihim kaitul ladzina minan nabiyina nyatana di para nabi kabeh wasiddiqina sareng siddiqin apa dili ashabil anbiya'i tegesna anu unggulna sahabat para nabi limubalaghatihim karna ngabangetkeun kabeh fisidki dina bener watasdiki sareng narima ngabenerkeun wa syuhada'i sareng syuhada al-qatla tegesna anu dipaehan fisabilillahi dina jalan Allah wasolihina sarang solihin gueriman jukiro saliana jama jukiro anu ditutur itu mah wasuna sarang bagus ulaika sasamudayana kabeh ropiko marijenganana ari itu nutos disebut ribqoan tegesna tangga fil jannati di surga
bi ayastam tati'a kalawan yen tangeunah-ngeunah jama piha di surga bila yatihim kalawan ningalina kabeh wa ziyaratihim sarang jarahna kabeh wal huduri sarang hadir ma'hum serta kabeh wa in kana sarang sanajan aya makruhum naon tempat cicingna kabeh bidarajatil aliyati dina darajat anu luhur bin nisbati kalawan nisbat ila ghairihim kana liana kabeh jalika itu anu tos disebut ayat tegasna kaunuhum ari kaayana kabeh ma'aman sertana jam zukira anu ditutur itu man mubtadaun tegasna mubtada khabaru ari khabar mubtada al-fadlu eta lapad al-fadlu eta karunia minallahi ta Allah tubdalu diunggulkeun bi kalawan si jama alaihim kakabeh lahan teu annahum sanyeuna kabeh nalu merkoleh kabeh kana itu ma bitaatihim kalawan sebab taatna kabeh wa kafa sareng cukup billahi sa'allahu aliman kana anu maha bisawabil akhirati kalawan ganjaran akhirat ayat tegasna pasakku maka kudu yakin marane kabeh bima kalawan perkara ukhbiru anu dihabarkeun kum kamarane kabeh bi naon kalawan umat wala yunabbi'u sareng moal aya nu ngahabaran ka kanjeun mislu khabiru saha umpama Allah anu maha waspada saha umpama Allah anu maha waspada ya. Para hadirin sadayana beres roes ngajelaskeun tentang pertikaian jalma munafik jeung orang-orang Yahudi. Jadi lamun dina hate urang boga perasaan atau boga keyakinan embung dihukumi ku hukum Allah terus Al-Quran atau hadis atau ijma qiyas ieu nandakeun dina hate urang boga sifat munafik. Jadi nu ngaranna tina Quran, hadis, ijma qiyas kalau diurusana eta entong di saring-saring deui. Ya. Tong dipikir-pikir deui. Rek ngeunah, rek teu ngeunah itu bawaannya. Eta kudu dicokot. Gitu. Sebenarnya lamun dihadapi atau diterima ku iman mah anu ti Allah jeung ti Rasul jeung ceuk ulama mah eueun teu ngeunah kabeh ge ngeunah kunaon sih sok karasa teu ngeunah nafsu urang anu bertolak belakang sebab ari nafsu mah kabeh ge mawa kana kata beneran ya eta maksudna nafsuna nafsul imarah
wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu goreng mas selalu mawa karena kagorengan. Taberes roes kamari taya paladur sadayana sahabat ku cinta-cintana ka Rasul ya itu nepikeun diriwayatkeun di dieu dina asbab nuzulna aya nu ngomong tina sawareh sahabat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul kaifa naraka fil jannah, engke kumaha abdi bisa ningali deui ka Gusti di surga. Ya, jadi ngomongna gitu, apakah kami bisa ningali deui ka Gusti di surga? Depan termasuk orangnya banyak. Hayang panggil jeung Kanjeng Rasul kan? Ya. Unggu apoe urang maca sholawat. Dina salat karuhat. Da teu sah nur lamun jelema ayeuna salat teu maca sholawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Coba we ganti Allahumma sholli ala sayidina Wahab gitu. Kira-kira salat urang moal sah gitu ya. Teta orang nyebut-nyebut nunggu poe bahkan dina ajan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut dina ajan, disebut dina salat, disebut dina maca bar janji kabeh ge eta maca bar janji bapak-bapak ieu keur ngamuliakeun ka Kanjeng Rasul. Dawa deui urang naon ngaranana muludan nya bahkan dicukur eta nu disebut-sebut jenengan Kanjeng Rasul. Marhaban ya nurul aini nya marhaban teh bahasa urang mah selamat datang. Ya nurul aini anu ngagaduhan dua cahaya. Paladur sadaya nya ya nurul aini. Marhaban Jadal Husain, marhaban selamat datang Jadal Husaini nyaeta akina dua Husain, Hasan jeung Husain nya. Nurul aini iman jeung Islam. Oke. Ina lamun dina ieu dina naon dina barjanji bi syahri rabil idqad badanu rul ala paya badan badra bijakal himayujla eta aya makna ya kabeh ge dina enak moda enak nu mimiti kan assalamu alaika ya zainal anbiya apa ya assalamu alaika ya zainal anbiya hei papaes para nabi. Assalamu alaika lagu ini beda lah ya Sadek jeung Bogor beda. Dina eta ge tah dina assalamu alaika aya 5 lagu moal muros beda sama itu ya. Sapi ya Allahu akbar. Tapi kan ka para roho deui eta bah laguna ya ngan resep we gitu. Deula mah res muludan menang berkah loba jasa bongsang disebut teh gitu paladur sadayana lain naon urang nya. Ngomong-ngomong ayeuna anu diucap-ucap dimulia-mulia diikram-ikram ngan saukur Kanjeng Rasul ya
yakin nu hadir di dieu KBG hayang ke kapendak sareng ros kitu Mang Muhammad hayang teh kapanggih jeung Rasul atuh karuan kira mau teh si dadan mokong ya teh kieu we Muhammad ieu geus boga kolot geus maot leuwih teh heula da eta maot cek ke arek kapanggih ieu jeung kolot urang nya mun dipika cinta ku urang komo ayeuna ke maot kapanggih jeung guru Muhammad ya urang maot teh berarti ke kapanggih jeung guru nu dipika cinta ku urang bakal kaparang ieu jadi punten panya ngamaknaan alam kubur ieu lain kuburan kuburan mah di dinya ngan engke di kubur teh paradursa aya alam kubur kaparang ieu deui urang teh kieu deui ngan moal ngaji moal ngopi lain deui paradursa engke cari cingna di alam kubur ngan di ditu mah geus teu kaci salat ngawang nya ulah ngaji deui ulah lain usumna sebab paladur sadayana kieu dina hiji hadis dina targhib wa tarhib dina bab ujung nyaeta gitu ketika sakaratul maut eta Kanjeng Rasul hadir lamun urang aku umat Kanjeng Nabi nya maka lamun ayeuna urang wau ka eta jelema horeng Kanjeng Nabi ningali urang ka Kanjeng Nabi maka eta sakaratul maut bakal diperenteng ku Allah horenganan Masya Allah junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ka jero kubur paladur sadayana memeh ditanya ku malaikat munkar jeung nakir paladur saya nu ditinggalikeun ayeuna hiji jelema eta teh Kanjeng Rasul kecek malaikat munkar jeung nakir nanya heula ta ka urang sutisna satu astagfirullah subhanallah Muhammadur Rasulullah tadi dinya Pak jelema anu sok maca sholawat wow eta balik deui nya jadi lamun jelema tara maca sholawat atawa teu ngimankeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad kitu atuh moal wauheun heuh man apa cenah kuring can nyurang kapangi ye kalawan kersaning Allah paladur sayana bakal wau teu kudu ningali foto heula dah nya ayeuna kieu Pak urang unggal we nyebut-nyebut Allahu Akbar coba hitung takbir dina salat lamun keur bangsa opat baraha eta teu nyaho kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar unggap we Allahu Akbar tapi can nyorang kapanggih jeung Allah engke mah ngoman kapanggih urang jeung Allah di surga mah paladur sadayana urang Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Gusti ngadoakeun tapi can nyorang kapanggih tak ketika paladur sadayana berelet engke di mana di jero kubur memeh ditanya itu saha cek malaikat munkar jeung nakir urang wau Muhammadur Rasulullah ieu tanda lamun kitu jelema bakal salamet jadi cadung ayeuna jelema tara maca sholawat komo ayeuna ewa kana naon ngaranna muludan mah apain cenah bid'ah cenah eta lamun pun aya kadang-kadang aliran teu pararugu cenah muludan cabar janji nu karar itu bid'ah enggak ada dari zaman Rasulnya ban Rasul mah pirakus nyabar janji lagi can aya Allahu Akbar ya ke paladur sadayana kapanggih deui gitu ya ketika urang ngajambat jambatan Siratal Mustaqim bahkan didinya
ketika orang dihisab ge paladur sadayana eta Kanjeng Rasul hadir. Ya Allah, engke can paladur saya di jambatan Sirotol Mustaqim. Eta Kanjeng Rasul di tungtung belah dia ngadoakeun ka urang. Ka umatna paladur sadayana. Tah eta paladur sadayana eta Kanjeng Rasul mah kos kitu. Bebela teh lain di dunia hukum, di dunia dugi ka air. Allahu Akbar. Tah sehingga sahabat saking asikna ngahiji jeung Kanjeng Rasul ku ngeunah-ngeunahna ilu kana ajaran Kanjeng Rasul. Ku sedep-sedepna ngeunah bersama Kanjeng Rasul. Kieu lah ayeuna paladur sadayana di Abuya Sidik paladur sadayana aya jelema betah di pasantren eta mah santrenna nepikeun ka 40 tahun Mang Nur. Titah pindah ge geus diiring titah pindah ku betah-betahna hayang di dinya bae. Resep cenah ngahiji jeung Abuya di dieu. Atuh geus ka mana-mana balik deui ka dinya. Nya ku resep ayeuna ngahiji jeung Abuya Sidik di ditu dicangkun. Ngeunah geus di geura mangkat sakamana pasantren cek Abuya teh enteuk abdi mah hoyong di dieu bae mah cenah Abuya cenah paladur saya geus kita balik hae Allahu Akbar komo-komo ayeuna lamun urang baheula misalkeun ya sahabat katakdirkeun ngahiji jeung Ros Maman bener teh ya derejengan jeung para kiai ge ngeunah urang derejengan jeung jelema saleh ge ngeunah beda deui ngawang derejengan jeung biong pusing nu aya ya kedeng-kedeng ka kelewek insyaallah itu taira cek sahabat ya Gusti kumaha abdi engke ningali teh abdi ka Gusti di surga sedengkeun Gusti mah aya dina darajat anu luhur aya nandakeun paladur sadayana darajat surga bakal beda-beda Mang Nur beda-beda Mualim Nurod darajatna di mana Mualim Didi di mana Lahudin mah teu nyaho lah beda-beda ya embung ieu ngahiji jeung si Migdan jadi beda-beda paladur sadayana darajat jelema di surga ya ngan ieu mah yakin di dieu kabeh ahli surga bakalan kabeh ya cirina darek ngaji lah Allahu Akbar tah aya nu di luhur luhur deui disebutna surga para nabi mah paladur sadayana surga Firdaus nya disebutna surga Firdaus tah cek sahabatnya wa anta fi darajatil ula Gusti mah aya dina darajat luhur cenah ari kami mah pan rendah kumaha abdi ningali ka Gusti katuan kumaha maka turunlah ayat ieu jadi paiatina lapad panajala teh nyaeta lapad wa mayyutillah kunaon dina jalan teu make muannas mesti kitu lapadna pan aya lapadna mah kitu asup kana lapad muzakkar maka lapadna teu panajala tapi make lapad muannas tawa lapad ayatin teh paladur sadayana lebat kana muannasna muannas manawi nya jadi lamun aya muannas manawi bisa qad qamatis shalah bisa qad qamas shalah jadi muannas manawi mah gitu bah nya seperti aya lalaki ngaranna Fatimah Samsu asup kana muannas nawi maka paila meunang make alamat muannas jeung teu make alamat muannas bebas ladur saya maka bisi anu nanyakeun eta kunaon lapad panajala teu make lapad panazalat ya tah ieu ku sebab lapad ayat teh atau lapad wa mayutillah teh adalah asupna kana muannas majazi atau muannas nawi
panajala maka turun naon ayat wa may yuti'illaha wa rasulah. Nah ieu ya awasinya agama ieu Pak, agama ieu sing tengah lain kudu kaharti ku akal. Agama ieu teu kudu kaharti ku akal bae. Pan jelema ayeuna mah bah asal nu kaharti ku akal diturut. Nu teu kaharti emu. Mah ya. Ngomongna mau ge make tiung ge, mau ge make tiung ya. Cek orang-orang liberal paladur sadayana gitu. Ya. Itu adalah budaya Arab. Kalau sukanya orang Indonesia tidak pakai tiung, agama itu yang penting tenang. Jadi agama Islam itu adalah yang penting selamat Islam teh selamat. Lamun enak selamat na teu make tiung kajeut. Bahkan ayeuna nu ngeri deui Pak. Eta orang-orang liberal ngomongkeun kieu. Abe nyaho mah. Ya. Lamun ayeuna nikah syaratna kudu saling cinta mencintai pankihu ma toba lakum. Anu mana cinta itu cinta ieu cinta. Tayeuna paladur saena lalaki cinta ka lalaki. Lalaki bogoh ka lalaki. Udah boleh ditikahkan. Ngapain susah-susah? Jadi menang. Lalaki nikah ka lalaki dengan catatan suka sama suka. Arek bah. Gara kawin aja mau oman tak kadinya. Mun boga jeung boga mah enggak. Makanya lamun ngalawan liberal Pak. Lamun ngalawan liberal ecek-ecek mah hese kadang-kadang. Manehanana kitu hadisna dicokot anu ngeunah-ngeunah hungkul. Jadi punten mode ayeuna hiji pasantren nya ieu ulah sok nyalakeun pasantrenna. Mungkin eta santrina anu oknum, kadang-kadang di pasantrenna tara ngaji. Cenah pasantren di dinya mah teu jadina naon. Ugu jadi jelema. Teu jadi soha. Heuh man, ieu sok ulah sok nyalakeun pasantren. Lamun misalkeun ayeuna masantrenkeun anak teu jadi naon, teu bisa ngaji, lain pasantren anu salah. Introspeksi heula anakna kadang-kadang anu teu mengikuti pelaturan di eta aya di pasantren ngaji tara berjamaah tara giliran nyatu hudah. Arek kumaha bisa ngajina? Di dieu we moman. Aya masantren kucuk-kucuk ti ulang tahun karak datang ayeuna. Tadi tah jelema aya. Aya kunyukna aya. Arek kumaha bisa ngajina lir. Abi mah geus ngabeng ka mana deui geus kana bab wakaf kana bab wakaf paladur sadaya. Karak dat atuh geus kalewat ge bara bet boa. Mode ayeuna we ngaji. Terus bae ge kucuk-kucuk geus di mana boa. Pan teu nyambung kadang-kadang. Makanya ngaji teh moman lamun ayeuna tina bab mubtada teu ilueun kana bab khobar teu ilueun ke ujug-ujugna bab amil nawasib nungtuna roba kalewat lir ngaji. Jadi punten lamun ayeuna misalkeun ya ayeuna masantren ke di hiji pasantren teu bisa ngaji ulah nyalahkeun guruna ulah nyalahkeun pasantrenna. Tinggal introspeksi anak siana bener teu ya bener. Itu ya si Ucup lamun giliran hadroh cager. Lamun geus beres hadroh gering deui. Allahu akbar. Aya cagerna keur hadroh hungkul. Si kodes tah jadi giliran jadi solis sekarang semangat.
Allah waktu tanawau lah ai kabeh didoakeun wae ajeuna mah nya. Jadi ieu mah keur ngabandingkeun kitu loba jelema sok nyalahkeun agama Islam. Jadi ulah sok nyalahkeun Islam. Tai liberal mah bapak-bapak bising na TV liberal naon ayeuna teh bah geus ka mana-wana kaum juru bakang kuring sering ngajar di mana di BTN Leuwiliang eta aliran geus macem-macem itu. Muhammadiyah aya, HTI aya, Persis nya gitu. Bahkan mantan Ahmadiyah ge aya. Kamari mah kuring ngabas ieu. Tama dipotong langsung momen keur tafsir. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Gitu. Hei jelema-jelema anu iman kudu takwa maraneh kabeh ka Allah. Ya, di antara takwa teh didasarikan wiqayatun nafsi amma yubghiduhullahu taala. Nya ngaraksana diri tina perkara anu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Maka cekuring dasarna sieun ka Allah. Motong. Pak Kiai maaf. Jangan takut sama Allah mah, ngomongnya harus dekat. Bagot cek ieu mancing setan. Jadi ngomongna ulah sieun ayeuna wa amma man khofa maqama rabbih saja mah anu sieun ka Allah. Cek manehna jangan takut ka Allah mah. Tapi harus dekat. Oh gitu ya Pak ya, cek ya. Geus santai teh ngomong. Ya. Allahu akbar. Santai cek. Gini Pak, cek ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia kalau dekat mananya apa mananya? Mana dekat apa? Ya kita berdekatan aja cuman hanan. Kalau takut mah gitu jauh biasanya suka menjauhi. Jadi kalau takut kan menjauhi. Gitu. Kalau bapak cek ieu punya guru, punya kiai. Ya, contohnya kalau santri takut sama gurunya sama kiainya, harus jauh harus dekat. Ya. Harus jauh harus dekat. Kalau takut sama guru, harus didekatin itu guru. Ya. Gitu. Jadi begini Pak, beda antara dekat dengan takut. Kalau takut antara kita itu seperti Bapak takut sama harimau, itu Bapak harus menjauhi harimau. Tapi kalau takut sama Allah berarti Bapak harus mendekati Allah. Jadi kalau dekat mah itu pakai bahasa keren seperti realisasi daripada takut. Realisasi daripada takut adalah dekat. Jadi makna takut mah takut, mana dekat mah dekat. Ngerti realisasi Bah? Dodo hidung. Ya. Jadi pelaksanaan sieun teh adalah bisa ngadeket jeung Allah mah ngadeketkeun. Jadi tina realisasi pelaksanaan sieun ka Allah teh jeung Allah mah ngadeketan. Seperti ayeuna murid ya sieun ka guruna lain kudu dijauhan tapi kudu deketan. Oh iya gitu ya. Atuh cek ya. Di Indonesia aja beda mana takut sama dekat. Apalagi di bahasa Quran. Karek dinya taslim deui, nerangkeun deui, motong deui resep dah. Tah eta karek leuwiliang awang. Nyorang ngajar deui. Nya disentuh gitu. Eta ge macem-macem jelema. Bahkan aya orang India segala. Nya eta nu hadir seuri, manehna ilu seuri. Orang India. Cek ieu ilu seuri PA. Orang sering kabawakeun Bah. Tah. Ya, jadi agama ieu henteu perlu kaharti ku akal. Cuman dina agama aya nu kaharti ku akal, aya nu teu kaharti ku akal. Sampai dina hadis mujah Bulughul Maram aya nya cek Sayyidina Ali lamun agama kudu kaharti ku akal
yakin ngusap muja ieu leuwih kene utamaan handapna daripada luhurna. Kunaon aya ngusap muja ayeuna ieu na sisina. Kunaon lain handapna. Talamun ayeuna agama kudu kaharti ku akal, yakin ngusap muja naon kudu ieuna, ulah ieuna. Sebab nu kotor mah dapalna. Bener teu? Hanya kieu we. Nya. Lamun ayeuna paladur sadayana keur ieu we. Urang hitut. Boga hudu urang hitut. Pan kudu mah diusap liang tai. Pan hitut liang tai. Kunaon diusap beungeut. You understand? Benar tak? Pan kunaon aya nu hitut ieu? Yakin lamun agama kudu kaharti wae ku akal, di mana-mana urang hitut nu diusap teh yang tai lain banget. Betul enggak Pak Lahudin? Apakah sampai di sini bisa dapat dimengerti? Allahu Akbar. Maka bahasana apa? Kartosan ya. Ya, punten kasawae orang Cijeray agama ieu teu mesti kudu kaharti ku akal. Aya nu kaharti, aya nu teu kaharti. Maka bahasana yuti. Nurut. Ha, dina Quran bahasana atiullaha wa atiur nurut bae. Cek Allah gitu cek Allah gerakan salat gitu. Allahu Akbar takbiratul ihram. Kemudian ruku, itidal, sujud. Pancek orang-orang Kristen mah ngomongkeun eta ge salat agama Islam ge teu kaharti cenah. Sarua jeung kami. Ditanya deui, Aisyah nuturkeun saha? Aing mah ya Rasulullah jurig sia. Setan doangan. Macam lain. Haju cenah salat ge umat Islam ge naon nyembah Ka'bah. Aing mah aya nu ditana. Aya Quran aing